Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak anu balager dina dinten ieu, dina waktos ieu ibu bade ngadugikeun materi ngeunaan carita jeung pagelaran wayang. Lahirna wayang di Nusantara. Carita wayang nyaeta rupa-rupa lalakon anu dipidangkeun dina carita wayang nu ngagamarkeun sifat jeung watak manusia di dunya. Carita wayang asalna ti India sarta raket pakaitna jeung agama Hindu. Ayana pagelaran wayang di Nusantara teu bisa dipisahkeun tina sumebarna agama Islam ku para wali. Kecap wayang sarua hartina jeung bayang atawa kalangkang. Sedengkeun golek hartina boneka. Tah di urang di daerah Jawa Barat ngagunakeun wayang golek anu bahana tina kai anu sarupa jeung boneka. Buka dua dia babon carita wayang. Babon teh artina pokok carita anak. Lalakon anu dina carita wayang anu jadi babon atawa pakem dina pagelaran wayang nyaeta Ramayana jeung Mahabharata karangan Walmiki jeung Vyasa. Dina carita wayang tadi disebutkeun aya dua nyaeta Ramayana jeung Mahabharata. Di dieu urang tinggal aya epik Ramayana. Epik Ramayana ieu ngagambarkeun aya dua nagara, nu kahiji nagara Ayodhya sareng nu kadua nagara Alengka. Di negara Ayodhya nyaeta aya Rama, Sinta, sareng Laksamana. Sedengkeun di Alengka aya Rahwana alias Dasamuka sareng sawargi-wargina nyaeta Indrajit, Wibisana, sareng Kumbakarna. Di dieu dipicu ku ayana percintaan atau roman nyata Rahwana bogoh ka Dewi Sinta istrina Rama. Waktu harita ieu nuju aya di leuweung Gandaka ti pihak Ayodhya dibantu ku pasukan Wanara nyaeta Hanoman, Subali, sang Sugriwa. Akhirna aya kejadian perang di Alengka. Alhamdulillah ku dibantos ku pasukan Wanara. Rama unggul. Jadi artina negara Ayodhya kenging perangna. Tah ieu urang dijelaskeun langkung rinci ngeunaan epik Ramayana. Epik Ramayana geus dina medar lalampahan Rama, Raja Ayodhya nu kawin ka Sinta. Hiji waktu basa Rama Sinta dibaturan ku Lesmana keur araya di leuweung. Datang Rahwana nyulik Sinta sarta diboyong ka Alengka. Puguh bae Rama murka. Anjeunna ngutus Anoman ka Alengka. Tapi eta utusan Rama teh kalaka dihukum. Tapi alhamdulillah Anoman bisa kabur bari ngaduruk kota Alengka. Rahwana anu keukeuh peuteukeuh embung mulangkeun Sinta diperangan ku Rama. Dina eta perang Rama dibantuan ku pasukan Wanara atawa monyet ti Kiskenda.
kabeh pangagung Alengka palastra tawa maraot hancur kaasup rahwana rajana. Kan alhamdulillah aya nu salamet nyaeta Wibisana lantaran manehna mah bilu karama. Sabada perang rengse Alengka dipasrahkeun ka Wibisana. Rama jeung Sinta katut pangiringna balik deui ka Ayodhya. Salajengna anu kadua nyaeta epik Mahabharata. Di dieu aya bagan ngeunaan epik Mahabharata. Jadi epik Mahabharata ieu sabarna mah nu disebut perang sadulur atawa perang saudara. Ku urang tiasa ditingali di dieu. Jadi ti saturunan nyaeta ti saturunan ti Barata. Jadi Barata gaduh putra Abiasa nikah sareng Ambika oge nikah ka Ambalika. Ti Ambika gaduh Destarat. Sedengkeun ti Ambalika gaduh Pandu Dewanata. Destara nikah sareng Gandari ngalahikeun sagunduk daging anu tuluy buyar jadi 100 orok. Nu kahiji dingaranan Duryudana, nu kadua Dursasana jeung saterusna. Tah ieu kahandapna disebat anu 100 orok ieu disebat balad Kurawa. Sedengkeun di Pandu Dewanata nikah sareng Dewi Kunti sareng Dewi Madrim. Ti Dewi Kunti ngagaduhan 3 putra, Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Sedengkeun ti Dewi Madrim ngagaduhan 2 putra kembar nyaeta Nakula sareng Sadewa. Tah ieu palaputra ti Pandu Dewanata disebat kulawarga Pandawa. Kulantaran parebut tahta akhirna Kurawa sareng Pandawa perang nu disebat perang Baratayuda nu tempatna di Tegal Kurusetra. Supados langkung jentre urang terangkeun ku ibu deui. Ari Mahabharata mah nyaritakeun turunan Raja Barata anu kalibet perang sadulur. Kulantaran eta epik Mahabharata sok disebut oge Baratayuda atau perang kulawarga Barata. Ari nu perangna nyaeta kulawarga Pandawa. Rundayanti Pandu jeung kulawarga Kurawa Rundayanti Destarata. Alatanana mah parebut tahta karajaan warisan ti karuhuna. Karajaan teh kuduna lungsur ka Kurawa. Da Destarata teh putra cikal. Ngan lantaran Destarata teu walagri, karajaan akhirna dipasikeun ka Pandu anu terus diwariskeun deui ka Pandawa. Teu walagri hartina teu sehat. Ku hal eta Kurawa salilana ngakalakeun Pandawa. Padahal karajaan geus dibagi 2. Hiji mangsa ku kalicikan Kurawa, Pandawa diusir ti karaton lantaran eleh ngadu. Pandawa nu limaan teh kudu hirup sangsara mang taun-taun. Waktu Pandawa nagih janji sangka nagarana dipulangkeun, Kurawa ingkar tina janjina. Ye paceng kadan teh akhirna direngsekeun ku perang di Kurusetra. Nyaeta nu disebut tadi perang Baratayuda. Di dieu dina akhirna
carita wayang teh ngalaman transformasi. Jadi nu asalna ti India diluyukeun jeung situasi di negara urang. Nu kahiji dina carita India teu aya punakawan Semar Cepot Dawala Gareng. Sedengkeun carita wayang di urang aya punakawan nu disebut Semar Cepot Dawala Gareng nu tuhu ngabdi ka Pandawa. Dina lalakon wayang Semar teh kacaritakeun sakti. Leuwih sakti batan dununganana, malah leuwih sakti batan dewa. Semar oge sok kacaturkeun bisa dakwah. Nu asalna ti India, carita wayang nu asalna ti India, dorna kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa nu boga sifat wijaksana jeung dipihormat. Sedengkeun saparantos transformasi ka wayang urang, dorna jadi tokoh nu boga sifat culik, rehe jeung pika sebeleun. Tur leuwih mihak ka Kurawa batang ka Pandawa. Makana diulang sok aya istilah ulah jadi dorna, artina ieu tukang ngadu domba. Kulantaran dina wayang urang dorna miboga watak anu goreng. Salajengna dina wayang ti India Gatotkaca lain tokoh penting. Tapi ukur dicaritakeun rek maotna. Nyaeta basa jadi wadal senjata kontak nu dilepaskeun ku Karna nu rek ditujukeun ka Arjuna. Sedengkeun wayang di urang Gatotkaca jadi tokoh penting jeung rea dicaritakeun. Malah aya carita-carita wayang nu khusus ngalalakonkeun Gatotkaca. Siga dina carita Jabang Tutuka, Pergiwa-pergiwati jeung Brajamusti. Salajengna dina carita ti India Srikandi lain awewe. Sedengkeun dina wayang urang Srikandi teh awewe geulis nu jadi pamajikan kadua Arjuna. Dina carita wayang ti India Drupadi teh poliandri nyaeta jadi pamajikan Pandawa 5. Kayaning Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Sedengkeun dina wayang urang Drupadi ukur jadi pamajikan atau prameswari Yudhistira. Salajengna ibu bade nerangkeun perkawis perangkat pagelaran wayang. Dina pagelaran wayang golek nu kahiji nyaeta aya dalang. Dalang tugasna ngusikeun wayang golek jeung mimpin guluyurna carita wayang. Salajengna nu kadua aya sinden nyaeta juru kawih dina pagelaran wayang. 3 aya nayaga. Nayaga nyaeta tukang nebeh gamelan dina pagelaran wayang. 4 gamelan nyaeta kumpulan waditra anu dipake dina pagelaran wayang. 5 anu disebut gugunungan. Sarupa wayang pikeun muka pindah jeung nutup carita wayang. 6 aya istilah jantur. Jantur nyaeta gebog cau tempat ditancepkeunna wayang. Salajengna aya struktur pagelaran wayang. Nu kahiji nyaeta kakawen. Kakawen nyaeta kawih dalang dina pagelaran wayang golek anu ngagunakeun basa kawi. Nu biasa oge disebut suluk. Nu eusina papatah pikeun nu ngadangukeun lalakon.
Nu kadua murwa. Murwa nyaeta kecap nu dipake bubuka ku dalang sabada kakawen jeung ngagunakeun basa kawi. Nu katilu nyaeta nyandra. Nyandra nyaeta prolog nu digalantangkeun ku dalang sabada murwa. Nu kaopat antawacana nyaeta paguneman dina pagelaran wayang. Nu kalima nyaeta tutup lawang sigotaka. Nyaeta tanda atau omongan yen pagelaran geus rengse. Rupina sakitu materi ngeunaan carita jeung pagelaran wayang. Mugi ku hidup tiasa kacangkem sadayana. Sakitu nu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.